nyauhan niat nuluhur jadi sairing dumadi lengkah menjadi saksi jadi bukti pemabuh abdi ulubur payung agung nyauhan niat nuluhur jajak pak jari aksam pikeun anu bade pileuyan dihaturan mewakil di orang tua mewakil sepuh anu diwakilan ibu bapak komite oke biwa ibu kepala sekolah di murang kali kelas genap anu bade amitan mangga urang rarapkeun kedal ucap pileuyan dina semasungkem anu bade kumurang kali dilaksana sembah sungkem wanci kiwari anu pinilih gesan mudut doa ti sadayana utamina ti ibu guru sareng sepuhna anu masing-masing diwakilan ku ibu kepala sekolah sareng bapak komite. Bapak, Ibu, hapunten abdi rumaos teu acan tiasa mulangkeun ka deudeu. Abdi teu acan tiasa nepakeun ka nyaah anu aya ngan kegeuleuh jeung kariweuh. Abdi neda halal ti ibu kalih bapak tina sagala rupina lantaran abdi teu acan tiasa mulang tarima. Mung abdi sadaya neda panuhun kana Maha Agung. Mugi guru-guru abdi sadaya apanjang apunjung saengina. Duh, Bapak, Ibu, sakitu seueuna kisah anu parantos ngucul dina anggone ngatik ngadidik abdi sadaya. Poho kaca Ibu. Anaki siwa ta'awang poe ieu keur hidup poe pamungkas aranjeun aya di sakola ieu genep taun anjeun diatik dididik nyar pangarti sejak nyupit tulabuh ilmu anaki hasilna geus kapetik aranjeun lulus ti ieu sakola anaki jeung bapak jeung ibu ngajurung doa sangan hidup sadaya aya dina kawaluyaan teruskeun atikan kanu leuwih luhur ngan omat jaga ku hidup alma mater jeung ngaran sakola ieu bral miang anaknya bral miang piluluyan sapunyere pegat simpai ku bapak jeung ibu dihampura kasepkeun Damian udah cita-cita jeung harapan bapak jeung ibu ngajurung kudua sak gerak jung nangtung kasep geus ibu bapak ngadoakeun cek disalin cara kos parantos tadi bisa jadi rasa katineng berat hati hese kecap pileuyan barudak pileuyan cing hasil anu dicita-cita sangat anjeun jadi jalma
anu pinuh kumangpahan. Rupina sakitu anu kabeh hatur upacara Batura Itinung SD Negeri Gunung Sunda.